bila mana digawe karena kalepatan buru-buru taubat ka Gusti Allah. Kan urang mah kadang-kadang taubat nage sok dipribahasakeun nyaeta taubat sapel. Ari taubat sapel mah nyaeta bila mana urang sehat tapi urang sok deui deui. Tah kitu urang. Gitu. Tapi sebagian pendapat ulama leuheung keneh seperti itu. Bila mana dosa dulu istighfar ka Gusti Allah, buru-buru urang taubat ka Gusti daripada urang maksiat ka Allah, dosa ka Allah nyaeta teu istighfar jeung taubat eta cilaka. Gitu. Sedangkan sebagai kata sakur dosa pasti aya jalanna nyaeta ari jalanna nyaeta kudu taubat jeung istighfar ka Gusti Allah. Gitu tak secara singkat. No saladina nyata